Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murang kali kelas 4. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna halaman 50. Halaman 50. Panyungsi basa anu A nataan kalimah pananya. Nataan kalimah pananya. Tapi urang ayeuna di dieu urang neangan kalimat tanya mana wae nu kaasup kalimah tanya teh tetap tanya teh mana wae. Tah di dieu aya kagiatan beberesih nya. Aya kegiatan beberesih. Atau jika percakapan antara Ato, Fitri jeung Gina aya tiluan. Tah, kahiji Ato iraha aya kagiatan beberesih teh Fit. Cek Fitri panginten enjing mungkin besok. Fit. Iraha kapan ada kegiatan bersih-bersih itu Fit? Nah, kata Fitri mungkin besok. Gina, tah cek Gina, beberesih naon toh? Beberesih apa toh? Atau beberesih lingkungan. Nah, beberesih lingkungan. Cek Gina, tah Gina. Jam sabarahanya? Nah, jam sabarahanya? Jam berapa ya? Fitri, jam 8-an. Pan sahur Bumia oge gitu. Jam 8-an kan kata Bumia juga gitu. Nah, Gina, beberesihna di mananya? Beberesihna di mana ya? Fitri, jadi sakola we. Atau saha wae nu ngiring beberesih teh. Siapa aja yang ikut bersih-bersih? Nah, Fitri, sadaya siswa SD Sukagali sareng guru-guruna. Semua siswa SD Sukagali dan gurunya. Atau naon wae pakakas nu kedah dicandak di bumi. Apa saja peralatan pakakas teh peralatannya yang harus dicandak, yang harus dibawa dari bumi, dari rumah. Nah, Fitri, alat-alat kanggo beberesih sapertos sapu, pengki, lap, JSB teh naon jeung sajabah dan sebagainya. Sekian, hayu atuh urang siapkeun pakakas beberesihna. Pakakas itu nya lain pakakas. Cek Fitri, hayu. Nah, tah ayeuna tina percakapan ieu sok urang sasarengan tingali. Mana nu kaasup kalimah tanya? Naon wae tah? Tinggal. Iraha aya kegiatan bebersih teh? Iraha kapan? Nah, berarti iraha teh termasuk kalimat tanya. Ayeuna mah urang cirian. Nah, tah. Tah, terus mana deui? Fitri panginten enjing beberesih naon? Bersih. Tah. Naon? Tah, naon teh termasuk kalimat tanya. Terus mana deui? Jam sabarahanya? Tah, jam sabarahanya? Saya termasuk kalimat tanya. Tah, mana deui?
Nah, di mana? Nah, di mana? Terus saha. Saha wae. Nah, terus saha deui? Naon. Nah, aya sabaraha tah? Iraha, naon, sabaraha, di mana, saha, naon, ieu termasuk kalimat tanya. Jadi lamun bertanya salah satuna di dieu tah ieu termasuk kalimat tanya. Gitu nya. Terus sok ditandai dina bukuna ku pensil. Sok ditandai dina bukuna ku pensil. Tah ayeuna tugasna sok di rumah, di bumina masing-masing. Anu B tah ieu teh halaman 50 hiji nya. Tingali halaman 50 hiji sareng 52 ieu teh. Halaman 50 hiji sareng 52. Nah, nah 5 hiji sareng 52 nya. Ingat. Ngalengkepan kalimat pananya. Melengkapi kalimat tanya. Tanya tugas di rumahna masing-masing. Sok, diisiannya di rumahna masing-masing. Pek pitenan kalimat ieu dihandap. Silakan kamu teliti, kamu lihat, kamu perhatikan kalimat di bawah ini. Contoh, Imas asli orang Sukabumi. Imas asli orang Sukabumi. Kalimat tanyanya naon tah? Anu jawabanana teh Imas asli orang Sukabumi. Tah, Imas aslina orang mana? Nah, Imas aslina orang mana? Nah, berarti kalimat tanya teh ieu tah ngangge mana? Nya, ngangge mana? Nah, tah ieu teh termasuk kalimat tanya atau kecap tanya. Nah, naon? Burhan keur lalajo main bal. Keur lalajo naon Burhan? Nah, kita ayeuna eusian di dieu. Nelly meser buku di toko Maribaya. Tah pertanyaanana naon? Nelly meser buku di toko Maribaya. Berarti di mana? Titik-titik. Nah, jawabanana Nelly meser buku di toko Maribaya. Rosad keur sasepedahan di jalan. Pertanyaanana keur naon? Titik-titik. Jawabanana Rosad keur sasepedahan di jalan. Nomor 3 ge sami. Pun bapa nuju tuang. Berarti pertanyaanana naon? Kalimat tanyana naon? Nuju naon? Titik-titik. Jawabanana pun bapa nuju tuang. Tah ayeuna mah sok dikerjakeun di isiannya di rumahna masing-masing. Ya, paham? Kanggo pelajaran bahasa Sunda nu kelas 4 dicekapkeun sakitu wae. Sok ayeuna latihan di rumahna masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.